kayu agung paparwit sami rempel gudung rempel samya pang-pang sekar mekar inggalihe inggalihe pandele si pandanarum banglus lampahipun perangna antawis alangka sareng nagara Kiskendha sabadana gugur Kumbakarna aya dua putra kemar kakasih Aswani Kumba Aswani anu nolak kana kapalaida samuka nyata alim perang anu kiwari dilebetkeun kana obak itu kaayaanan kakasihna Aswani Kumba Aswani anu kiwari ieu Aswani Kumba ngahaturanan rayina ieu ulan kadieu di lapar Kang heuh sarua ai di jero tawanan mah kieu kabudayan kasenian sanes lumayan pokok yang hiburan Pak Haji Sidik marakakeun duduluran muga-muga Kangjeng Rama anu parantos aya di alam barzah pangresa Kangjeng Rama Arya Kumbakarna mugi ditetepkeun dina tempat anu nikmat mungguh Pangeran Kanca margi murni pisan ti mimiti niat dugi kaangkatna dugi kagugurna teh sanes rek melaan kamurkaanana si urak tapi rek melaan negara jeung bangsa ngabelaan lemah cai ieu sasat mere contoh ka urang sarerea ngan ieu teh patongong-tongong keneh jeung kahayang nu jadi adi nu matak ayeuna dek disawalakeun ku kaula kaki adi menta pangrojongna ti sarerea batur-batur ditawan yap adik kadieu de urang eling wiwitan tang sumoka marina naon Kang urang badami ngeunaan urang we urang perang tibatan urang yang sara ama di dieu teu bisa kelanan dieu lain jahatnya si Uwa komo kadengeun-dengeun cacak anak urang dihukum mungna perang wing dah pikir ku akang ieu teh lamun urang milu perang da matina ge mati konyol ieu teh
Tenyalahkeun akang. Kumaha teu jalan kaluarna? Kelana. Ningang ayeuna gelar kadar palurah kasenian Sunda Purwani urang satangsa Ibu Lurah Serang Mekar urang sami raksa Jeriksa jroning ati Bapak Yesapian Batang Tepaka rasa dengki Ari Pawahid ayana Sanajan lobakan nyeri muntangka Gusti Yang Widi Ibu Hajah Nini Muntang ka Gusti Yang Widi Du Gusti Nu Maha Suci Haji Sidi Abdi bimbing sabar wanci Ari Junaria aya Mugi dikiatkan diri tebih timur Kiri dengki urang subang Tebih timur Kiri dengki Getar yang kabereng Ari rendah hidung Getar rendah kayas Ari rendah kayas Rendah kayas Dasulam sulam tangan Bagi apa Bagi nina Bagi awas Kaedanan Wis kena dihimpin nasti Kersah Yang Widi Wis kena dihimpin nasti Kersah Yang Widi Aswani Kumba-kumba Aswani putrana Arya Kumbakarna masih keneh sekeseler alengka di daerah Panglebur Gangsa aya ditawanan dina waktu ieu ngandika
Umaha Kang aya naon jeung lapar jeung naon gini di jero tawadan teh dibere daang pinuh ku serah dengeuna ukur angeun meni teu karasa uyah gula Kang tah kitu nu matak teh oge hasil tapakur hasil mikir negara urang anu sakieu keur harenghengna negara Alengka Dwirja pajejet tina sagala rupana ekonomi ruksak birokrasi hukum politik keamanan merajalela na kejahatan potensi kriminalitas can ditema ku bencana alam tak ieu teh sabenerna Ki Adi dina katerangan ieu teh natrat kajadian anu model ieu teh tanda-tanda bukti ayat-ayat pangeran teh teu bohong yen maha benar Allah dengan segala firman-Na yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema jelema nu teu malikir can pencemaran lingkungan anu neangan untung tina enteng nyieun kasempetan di jero kasempitan loba nu nguseup dina cai kiru ruksak we ku ayana ieu kajadian teh wah beuki tambah-tambah teu pira tina soal pribadi pan si uwa maok awewe nu boga salaki maling Dewi Sinta garwana Barakatakrama Batara apan tina pribadi mamawa ka nagara tah ieu sing jadi contoh nu patotos teh lamun urang jadi pamimpin lamun urang jadi raja jadi kahayang pribadi ulah dibabawa kana kahayang raja kakeuheul pribadi ulah dibabawa kana kakeuheul raja tak iya mamalana iya apan anu cilaka mah nu teu mais teu meulem Ki Adi ari kahayang geuning rakyat dikakayak ai geus jadi geuning sakarep ingsun tak eta tah pikeun kaluar urang tina ieu jero tawanan hiji-hijina jalan lintang ti urang sanggup perang teu Kang kuring teu satuju perang mung mati konyol Kang sabab lamun urang ayeuna ancrup kana pangperangan ieu teh secara teu langsung urang teh melaan kana kamurkaanana si uwa melaan jelema salah konyol teu mati syahid teu hararayang teuing teu kapikiran ku udung itu hayang dipentung mah kudung nu salah dibelaan innamal amalu biniat innamal amalu biniat saknyana ari amal-amalan teh kumaha niat Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya niat adalah poros dari segala amal kita. Perbuatan yang sama bisa bernilai berbeda di sisi Allah, hanya karena apa yang tersembunyi di dalam hati. Pastikan setiap langkah kita bermula dari keikhlasan, karena hanya itulah yang akan membawa keberkahan sejati. Nah niatna urang kapang perangan teh dek melaan kamurkaan si uwa aparek melaan lemah cai urang dibawa kana jalur kanagaraan we urang salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun kana harkat darajat negara lintang ti urang salaku sekeseler negara anu kudu melaanana melaan lemah cai ibadah kene kusaha deui ai lain keluargana Batara Rama teh Batara
mawa pamadegan anu utama eta oge tapi bongan ngalini negara Alengka Dirja nya kapaksa urang teh ngalawan Batara Rama teh bongan ieu negara urang dilini namun disebut jalma munafik ari papatah Batara Rama digugu ai jelmana di perangan nah di dieu urang kudu bisa mertahankeun budaya teh agama mah tarima agama mah dan nitah bener nyarek salah tapi ai budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah entong da urang oge ngabogaan budaya apa henteu budaya nu pangkolotna naon cing naon calung lain tarawangsa lain reog lain Pancasilat lain pantun betot lain domret lain naon atuh budaya nu pangkolotna teh bahasa jadi nu pangkolotna budaya teh bahasa sabab bahasa nu bakal ngaraketkeun kana rasa anu apa kana bahasana bangsana ari budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah tong dipake ku urang bae dieuna pakaian da urang ge boga pakaian pribadi khusus urang Alengka oh jadi urang teh loba terobsesi lamun kitu tuh loba terkontaminasi ta jadi agama mah tarima dati pangeran teh ti Allah mutlak absolut dogmatis oh iya ai maneh narek ngadadetkeun budayana ka urang mah naon cek urang ke heula ai rek ngalinih budaya urang mah oh loba anu simpati ka Batara Rama nepi ka budayana dipake budaya urang diharamkeun tah pan keur dieu eta otakna keur dieu teh nu kitu tapi tetep anggapan anu lian mah urang teh melaan kamurkaan si Uwa da samuka keun batur mah nuduh mah sabab urang mah percaya yen pangeran teh si ieu kolot tapi ulah dibejakeun deui era naon wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beuheung jeung beuheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus teu aya antarana deui Allah mah maha dina sagalana maha uninga bujang hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningaeun nu matak niatan melaan negara jeung bangsa oh kitunya jadi lamun urang perang teh sanajan ku batu dituduh melaan dasa muka dan niatna urang memelaan negara tah ngabelaan bangsa ngabelaan negara sugan we engke paeh urang ribuan urang ke bakal datang di akhir esa hilang dua terbilang tuh itu sok nilai-nilai juang dina dada Ki Adi pecenghulkeun lain dek melaan kamurkaan si Uwa sanggup nya lamun kitu mah niatna atuh sae pisan beureun urang heungan urang paeh ngora-ngora ieu edas itu si Adi lu takut mati muda ya daripada mati tua bari jeung doraka keur naon pokoknya mah saya mah banyak nu teu acan ka sorang jadi eta nu dipikat cinta ku anjeun korbankeun kurban sagara nu dipikat cinta nu dipikat berat ku anjeun korbankeun demi negara demi bangsa sabab dina jero perjuangan ieu teh meryogikeun pengorbanan ai pengorbanan meryogikeun ridho jeung ikhlas ai ridho ikhlas meryogikeun karena Allah oh jadi di jero ikhlas ridho teh aya karena Allah nya heueuh da urang Yahudi ge sok barang bere ikhlaskeun ridhoeun tapi pan teu karena Allah
Oh iya gitu sanggup perang sanggup atau lamun gitu macarana Kang nya negara orang lemah saya orang da orang tedahar di dia nginum di dia jadi di dia tuh ya jadi sangguplah lamun gitu mah urang bareng nyaan tega lara tega pati tega sumpah ya jadi satria Ki Adi nuhun gitu jiwa muda mah jiwa pahlawan mah gitu daripada orang ayeuna konyol mati di jalan ngajongkeng we alatan weureu teuing inuman atawa kabakar hate tina inuman atawa ekstasi magadon eta awak dikorbankeun kanu kararitu di mana nilai juangna sabab lamun urang terlibat karena inuman keras ekstasi jeung magadon sagala rupana hiji bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana kadua anu pokona pisan mah bakal ngaleungitkeun rasa keimanan jeung katakwaan kanu kawasa kaduana nu tadi rasa kabangsaan katiluna nyaeta rasa solidaritas bakal teu aya silih asah silih asih jeung silih asuh bakal tumpur dina wujud di mana geus kitu urang bakal jadi runtah hirup jadi sampahna masyarakat nya lebarnya Kang si Uwa tuh nu batak abeh teu ditengeulan urang sanggupan perang jadilah malamun ai datang ai jekuk geuning akang dek eta bangsat bukakeun panto besi bangga aduh Aswani Kuma ayo iya aing saha Aswani ngahacurkeun semahaturan rawuh wa Prabu nyakang wah nanaonan bangsat sian nyebut nanaonan paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hapuntenna anu ditedakwa panuhun ulah bade getas harupatin putra bade sasangam sanggup perang siap bangsat ngomong tesudi abrig-abrigan aing ngaku anak lamun sia mumul perang bangsat jeung lapar jeung ditengeulan Kang di jero bui ceni sia teh nyemah sadaya-daya wa tong digebuk ngahacurkeun semah baktos wa ampun wa diuk sia aduh Kang we ngasakedeung ditegeuna kaget kun mirahan ningali ingkang sampun prapta Prabu Rahwana anu dina waktos ieu nepangan dua putra Kumbakarna anu aya di tawanan ngandika aduh Aswani Kumba Aswani
nah bapak sia terjadi contoh nepi ka ruksak awakna leungeunna pegat suku buntung leungeun eueuh celirawi perang melaan aing ari sia anakna nepi ka eueuh ka gaya mikir sabda suami kumaha tanya negara nepi ka rusak awut-awutan ari sia ngajedog wae mana tanggung jawab sia ieu deui ai ngadon tega ngajedog di tawanan barjeng ripuh barang hakan teu malalikir sia teh kabina-bina teuing kurang ajar ayo dek kumaha ayeuna buru-buru atuh kang caritakeun paralun maklum anu kasuhun meninggalih nu di pamriha punten anu ditedakwa kalayan wilujeng sumping hasil sawala sareng pun adi tiwengi keneh da putra tete acan monok ieu teh kumaha panginten katingali ku uwa panon dekok kurang monok neda da puguh teu aya nu ngeunah geuning karasa sia ha tah hasil sawala wengi sareng pun adi teh nyaeta putra dina waktu ieu nangtoskeun nasib putra maksad mios ka medan laga init ka medan jurit lumaku ka medan tempur bener sia ngomong eta leres pisan leres wa putra teh sangem perang dina waktu ayeuna mamangga wa ya lain basa-basi sia sanes teu nyungkun kunyuk henteu wa cilik putih celak herang putra teh dina waktu ayeuna ridho mios ka medan laga bener teu pino ngan ulah kadenge cara bapa sia dina waktu rek init lain rek ngabelaan kamurkaan aing cenah ha eta nyinggung keneh ka aing kadenge ngomong kitu ayeuna keneh gugur sia disapatkeun beung aing ha teu pino damel make implik-implik rek belaan negara jeung bangsa sajabana ti eta lain dek ngabelaan kamurkaan aing kadenge kitu ayeuna keneh sapat sia beung imbalan anu penting mah putra mios we kulan sanajan engke dina waktu perang kadenge ku aing bejana ti ditu dek ngabelaan lain dek ngabelaan aing dina harti aing bakal nyokot sia ti pangperangan malanya atuh wa hapunten da kaula teh sok ti caletrot sateu acana iya aing cadu maka jeung kudu ngahampura jelema anu penting sia irit ka bener laga bener sakali deui aing nanya sanggup perang sangem sia sangem wa sakali deui sangem iya bengah amar wata bengah amar wata suta bengah laka kiri-kiri lagi atenera ya ingkang hamidanget ya syukur bagja kumbayangan aswani kumba aswani lamun maneh ayeuna geus kitu ayeuna samemeh indit urang barandaang heula jeung gua babarengan urang dahar heula anu nikmat
Ayo tuturkeun aing wala dia bala tamtama geus siap taku kituna wayahna pin kumaneh aswani kumaha ini ditunggu ku aing baranghakan babarengan salamet Kang itu tapi tecepekan dina hati marniatna urang marek melaan negara jeung geus tong tarik teuing bisi aya lonok hejo cak bodas urang genti wae na mun lonok hejo nuhun tukang bunga dina hati ayeuna mah urang miyos ka pangperangan cenah giningan si uwa teh dek mere daang heula cenah nya ayo atuh Kang urang ini tah kalem langannya sok gerak teraskan dulu oke? Kopi hitam dulu bos Jadi masing cari masing berangkat kadek ujung ke nanti salira sudah dari nyarakan sudah dijaga thank you katempo nu jadi adi geus bunga geus berag nuhun si uwa ai uing sanggup perang mah meni bunga tapi da tetep ai dina hate mah niat dek melaan negara jeung bangsa sabab aya nu ngarojongna Kang Ayi Sopian di pelabuhan Peri Internasional Batam wilujeng nongton nya can Pak Haji Sidik ti Jono Ma Agung ti Bogor King Panjang Yosua di ujung Berung Asep Dampa ngirim lau Pak Haji Bahro Asep Halim doana we ti sarerea Kakang Jajang Sari Jadi kitu nya yang atin Pak Wahid Giring ada rukun kan Munir serangan hatina sampeyan pangi kasenangan tangtutan
sareng sena tuang leut dijamu Aswani kumba-kumba Aswani mingpin wala dia bala tam-tama samata sikap pedang tamsir gara bicara sapada limpung ngajug-jug gunung suwela anu dina waktu ieu Prabu Dasamuka bunga kuayana ieu dua putra Kumbakarna Aswani kumba-kumba Aswani angkat tipu serdayeuh alengka tamur ngaguruh uyah-uyahan ulah dia bala tamtama tapi parantos titiasa dihindarkeun deui ye na teh tetep rek ngabelaan negara jeung bangsa sangkan wujud harapan makmur dina keadilan bala wargi sadayana anu sami-sami nyaratu nyaraksian kuring rek ini kapang-pang nama kapang perangan maksad teh ngan mihape hitar letik we paragi ngoroncong paragi hiburan aing dina lagu Bengawan Solo Bengawan Solo teh anu kata-katana Bengawan Solo riwayat Muin tah kitu doana we ti sarerea urang di pangperangan teh cing mencit cing menang ai uing mun balik deui ka lemur meureunnan pangkat uing teh jadi nalo jadi naik kitu tah lur majuan mulai tiran pilari mateng tiga pangeran Hayang aing anu penampan manusia nu kumandan nu kumandan lampawan tong pisang tang kumaya kadingran lampawan tong pisang tang wontening medan laga Aswani kumba-kumba Aswani Kang iya
Kangjeng Rama kayak di dianya gugur nate meni jadi sabiwir hiji Kangjeng Rama melaan negara jeung bangsa na lain dek ngabelaan gugur nasi uwa tong tarik teuing bisi kadengiun keun bae da urang mah dek paeh kagok aya pamimpin teu ecreug teuing egois arogan kabina-bina teuing nya boga uwa teh mentingkeun diri pribadi ai nagara jeung bangsa awut-awutan diantep eueuh hati nuranian engke mah di mana aya pangabutuh antep tong didenge tuman ulah gitu lamun urang nyaritakeun bab kahadean eta hate ulah goreng lamun aya jelema nu kitu urang jadi goreng atau jadi pindah hate urang jadi goreng doakeun ku urang eta nu kararitu teh cing baru soleh cing buru-buru geura soleh cing buru-buru geura salaladar cing buru-buru geura baralik deui kana fitrahna sabab aya hak jelema mah pikeun husnul khotimah ai husnul khotimah teh naon alus katungtungnakeun alus katungtungnakeun teh kumaha tah heulaanan pagawean nu sautak saeutik sapopoe kumaha angeuskeun sapertina urang ayeuna ieu ngadongeng panggih jeung batur tuluy tungtungna teh jadi goreng ta eta teh tungtungna naon Jungul khotimah teh goreng mah. Lamun urang sangeusna obrolan teh tuluy saling hampura di mana aya kasalahan ulah jadi naon-naon suul khotimah. Ulah suul khotimah tapi husnul khotimah. Lamun urang barang bere ka batu ridho ikhlas karena Allah ulah diomongkeun deui mun teu dibere ku aing sia moal nyatu tah teh goreng katungtungnakeun. Sedangkan pangcilaka-cilakana jelema di mana misleuk tina ibadahna, di mana misleuk tina pangabdianana. Kitu. Ulah urang micinta kana kahadean tapi urang ngagogoreng batur ulah teh. Keuna dina ngagogoreng batur mah geus diwakilan ku Quran. Naik Quran kungsi ngagogoreng batur apan Fir'aun diomongkeun apan Namrud diomongkeun Abu Jahal tuh apan eta mah contoh da urang ge da urang mah ulah ngewa hate kumaha lamun karatan tangewaan teh keun bae da cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna nana mana si muncang nu sok nyeunan sapatu sia mah kitu coba teuing dulu itu saeta wih ayam monyet bodas uluh hush alah meni lucu kitu monyet buluna Kang tanyakeun daekeun dikut-kut waduh ieu meureunnan anu kasebut ieu anu kakoncara aya monyet bodas ngan hiji-hijina ngaranna teh omannya oman batu eta mah pengusaha atuh ieu oman lain oman tapi Hanoman
Nya Hanoman gerabelaan Wasia Anuaran Dasamuka nganatrat sejarah deh naon yen anu goreng lampah moal salamet anu goreng laku moal aya panghampura lamun teu tobat ya Hanoman naon ulah disal kompet daunkeun uing jeung ua beda hulu beda pamikiran beda pamadegan sanajan kuring sagetih jeung saturunan meureun di dinya mah leuwih deukeut ka Batara Rama sok narima fatwa-fatwa didikan atikan boh lahirna boh batina. Wah, sia mah bangsa buta deul. Sakali buta mah tetep buta. Tah, ulah suudon kitu man. Teu nyahoan maranya si Oman mah. Ulah ditinggali butana yo. Oman sanajan tina bujur meri ari enog mah cokot. Da vitamin teteh. Ulah si ai meri batur mah. Tapi heunya. Tapi sanajan tina bujur kiai ai beye mah koneng entong da eta mah nu kitu mah kokotor. Entong tina bujurna mah tina lisana dangukeun. Kaula teh niat teh perang teh lain dek melaan kamurkaan Dasamuka tapi santeuna deui. Ieu teh mangrupakeun hiji hambatan deui pikeun nyokot Ibu Sinta. Ieu ai ku kitu teh mah ngan ieu nagara uing rusak. Jadi anu sinekna musuh anjeun saha? Musuh uing teh ua uing ngaranna Dasamuka. Atuna lain ua maneh waktu serang podaran kitu. Tah, bonganna ku ayana laku lampah ua teh maneh jadi datang ka dieu. Lemah cai uing teh didampal ku anjeun nepi ka dirusak. Tah, hartina anjeun teh leungeun-leungeunna Dasamuka teh anjeun. Wah jadi lieur ieu. Ada agama mah lain keur nu lieur. Keur nu mikir aya mah tangtukeun nasib sok. Allah tong loba bacot Oman. Masyaallah. Kadeh. Hebat euy nu kadenge ku dewe. Perlu dicatet tah. Perlu dicatet. Dina ati sanubari eta dua budak eta sanajan awakna gede da umurna mah sahanapun dewek teh. Budak kamari ieu tapi eta tekadna euy bulud. Tekadna rek ngabelaan nagara jeung bangsa. Lemah caina diruksak. Semangat juangna ngagedur. Cacing nepi ka kitu euy warga nagara cecah. Ngabogaan rasa tanggung jawab. Sanajan urang ayeuna jadi warga negara kaayaan negara henteu perang ungapoe ge sabenerna mah perang ieu. Elu perang jeung pangabutuh jeung kasusah perang jeung kokotor nya rupa-rupa dalam nu merangan kana hate teh nu mata kudu berlindung nya kitu kana rahmat pitulung Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk nya itu dah. Hanoman, ya. Tega lara, tega. Oh, wih. Luar biasa. Wush. Lain hureuy ieu bebenyit teh. Usian ieu leungeunna. Raja ngahulang si Anoman. Nyerinya. No, dari tengah cu geuning. Syukur deh. Wait. Wadah kuat oge euy. Iya, wait.
Iya. Rasakeun kurajan. Wen. Ya. Hei Aswani Kumba, penyol adik maneh Kumba Aswani sampun wasing pati. Penyok sia. Kiai pae euy. Aduh. Dek. Siapa pahit sama manis sabagja jeung satanggung jawab. Sabagja jeung sacilaka. Ayi mangrot digegel ku monyet. Akang bagja akang reus boga adi gugur di medan tempur. Perlaya di medan Danalaga, pati di medan jurit. Hei Dasamuka Raja Alengka. Dulur tumpur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati adik mati kolot ngajolor. Rakyat pabalatak ieu teh yakin gara-gara sampean wa. Adik tapi parendene itu genteng-genteng ulah potong da urang teh saguru jeung saelmu. Penastik kersayang tumampara. Ieu Aswani Kumba rakana lajeng ngalengkahan rayina. Atuh ku kituna da puguh saguru saelmu barang dilengkahan teh ieu tiasa jangira tangis. Dan lilir yang membangun, lilir yang merbangun kayak ngimpen sare nalinu. Siapa biang Mercy? Nuhun. How are you? Fine. Thank you. And you? Selamat. Nuhun. Ayeuna akangeun. Ayo tinggalikeun. Haket tenera. Ningali pakai tenera ningali kaget nak kiri-kiri lagi tenera ya ningali ya lan paingan iri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarebuk sebarang nyamuk hebat eta mangkila ngebletok gunok lakina digegel ku aing gorejat deui hebat. Waduh awas bot beki dieu beki panas perang teh awas. Naon aya kitu ta ilmu teh nya matak ulah nganggap enteng deh. Apaan sidik ngajolor da sim kuring ninggal fungsi ningali ge apaan sidik eta teh bahuler. Aduh haling bot lancung lah tuh kade ulah lawan ulah ngap enteng aya kitu ilmu adi lanceuk eta nya teu disangka teh anoman ieu
dilengkahan usaha dilengkahan hirup deui mode pun lanceuk kumaha basa ngalengkahan ucing dilengkahan joboros teh ngajuru udah ucing reuneuh kitu syukuring oge hali-hali sae doa nawe bilih kirang tanaga samat abdi 3 kali nya bilih peryogi belum gurame nya Kang Didin gitu ya Waduh, luar biasa dulu. Kira-kira ngagajleng ngalengkahan rakana. Woi, sia. Woi, wah, wah. Aduh ya aya Akang Silaing salamat gitu tuning ke Akang Silaing jang waduh ini terselami urang tetepang alah penting tadi babarengan sia teh kumaha Pak di pangperangan luar biasa Pak kumaha aya keanehan kumaha perangna eta anak kumbakarna teh ajaibna ilmu pangeran mah kumaha nya keanehan buta teh dua ngaranna teh Aswani kumaha Aswani gelut jeung Anoman tuluy wah aneh Pak ai ari aneh na teh kumaha gelut da gelut mah teu aneh biasa teh mah di pangperangan mah sanes keanehanna teh bin ajaib bukan daripada yang bukan tobat Bapak jangan marah tuluy pae hiji dilengkahan ku adina cager deui nu hiji deui pae hiji lengkahan deui ngan kitu we jeung kitu Pak ieu teh moal aya jelema hideung maksudna teh meureun moal aya bule hideungna tak kitu monyet hideung ieu mah jelema hideung jeung anehna teh deui aya monyet tiga bapak sia teh kumaha ieu teh duh wa tuning Pak Anoman gede Pak waduh wah Semar kumaha Kaulah teh asa kateter itu lain kateter ku gelutna ieu ku capena ieu leuleus ieu ai eueuh nu eleh mah kumaha atuh kaulah teu eleh itu teu keok padahal babari ngelehkeun nu kitu mah di kumaha atuh bejaan kulub sampeu tuluy di kulub sampeu teh tah sanggeus di kulub tuang we panjagjag meusan nepi ka teu nyambung kitu aduh raos teh kulub sampeu teh dibanyur ku oli ngeunah nya henteu da oli cing pingkeun mah cakar tuh man udah ngajen ka ua kumaha ieu hese ieu eta dua budak teh sarua elmuna
Ai paehna mah babari. Paehna babari, udah digege ti korona atuh. Ngan dilengkahan hirup deui, hirup jadi hirup we duanana. Kalengkahan can. Mode abdi jeung sidawala kitu lamun sidawala gering lengkahan ku abdi. Nya, tuluy ngising. Ngan di mana kalengkahan dewe ku sok dirawel. Udah doraka tuh. Aduh, ampun aing. Maksudna sing nyuhunkeun bong-bolongan. Oh, ieu dah. Ai dewek moal bisa ngabejaan. Ngan dek ngabejaan teh kanu apaleun. Kumaha? Tapak meri dina leuwih. Sarobaka nyahoeunana. Tapak si Dodi. Tapak meri dina leuwih, tapak ari dina leuwih. Tapak ari jeung tapak otang da moal kaciri atuh. Nya. Dia mau nyaritakeun Aswadi Kuma lain ari na teh ah. Tapak soang dina bantar. Tapak soang dina bantar. Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Lintang teu nyiksi kanana. Apaan kangkung teh sok dikeuretan. Teu, taroskeun ka ibu nena. Margi anjeunna mah sok nyeun keripik. Teu nyala rambung sia teh atuh. Kitu tah. Ana kalila-lila waktu. Menta buktikeun we. Sumuhun da moal aya nu apaleun deui kana ilmu anu kitu Lintang ti Gunawan Wibiksana. Da eta mah urang dinya. Wargina ngana moal ngabejakeun itu ka anak. Sanu teu nyaa. Ayeuna mah langsung ku bapa. Margi itu waktu samporet. Dalam panjang keneh waktu mah tiasa anu mah teh ka itu sak gedeung bila teu dikainya. Taya kitu dewek teh euy. Heeh, cek aing oge. Nepi ka ngilu ngatur teh si goblok. Tak kitu, da keseleun teh pemirsa mah. Hayang tamat pemirsa. Kitu, Pak. Upami palai eleh, ya. Jadi teu Gunawan Wibiksana yang ku Semar, heukeun bae da eta mah sah-sah wae nya. Tong rarambek ya. Tah, carana teh kudu paehna bareng, ulah beda sadetik oge. Paehna kudu bareng. Duanana ulah aya nu beda samenit oge, sadetik oge. Kudu bareng paehna. Moal hirup deui eta teh. Ayahnya nu paeh bebarengan geuning. Aya wae. Kajian paeh patujang-tujang cenah lagu naon teh geuning. Dah eta dina lagu Murag Kadu. Nya. Padina Murag Kadu teh boro-boro. Tidak gor sirahna pan paeh bareng. Ngarti kaula. Kumaha? Ulah pokona ngarti. Sok sakitu we. Anoman perpancana suta kaemut yen teu aya deui carana Lintang ti kudu diadu kumangkeun didagorkeun sirahna antawis rayi sareng rakana atuh anoman emut kana Purwadaksina Purwa hartosna wiwitan Daksina wakasan emut kana Ajit Triwikrama anoman salirana bisa ngagedean lir gunung anakan anoman ngagunakeun ilmu Ajit Triwikrama gangnya saperbala sewi
Penastik kersayang tumampara Yaswani Kumba aswani diaduk kumbangkeun ingat paehna barang masing pati tu makaning lewat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahlawan alengka euy. Musuh sia diduakeun. Jujurna kuring mah objektif ngomong. Sama-sama makhluknya. Jangan gitu Hanuman. Jangan pilih kasih. Ieu teh dua pahlawan alengka itu anu wajib dihormat ku urang. Da lain ngabelaan da samuka lain. Ieu teh melaan nagara jeung bangsa. Melaan lemah cai lain dek melaan kamurkaanana dasmuk. Geura pikir. Ya muga-muga we ieu dua pahlawan teh di alam barzahna cing di tempat dina tempat anu nikmat mungguh Allah anu bela ka lemah caina nu nyaah ka nagarana tak ieu teh pemuda tuladan ieu teh nya itu wajib ditiru. Oh hampura cebot hampura teu sangka maneh sanajan bentuk kitu hate mah kasep luar biasa. Barukana aduh aing kasep. Nah gitu jang. Mudah-mudahan we atuh ieu nilai-nilai juang nyata cing ada renteup kana noman-noman bangsa urang saolah-olah akang teh teh mere spirit supaya bangsa urang teh nilai-nilai juangna dina dadana teh dina mangsa ngeusian kamardekaanna teh cing leukeun atuh urang teh daek papelakan di gunung-gunung anu gunul leuweung-leuweung nu geus eueuh nya kudu imut nya kana lemah cai bebersih jeung sajabana teh geus tanggung jawab urang heuh geunah merenah tumaninah tidak kersah da keur urang-urang keneh nya satu ku kituna hapunten ti akang saparakanca ila lampahan teh aswani kumba aswani gugur teh sasatna mung duwi ka dieu kitu teh keneh da wengi minggu engke ge dipedak deui sareng akang dina carita anu sanes nya to be continue sabab ieu teh atuh ku kituna ieu lampahan teh urang pungkas ku Mang Teu Leutik Sisi Barasari tutup lawang si kota Katea geuning.